Nyarita kahalang kurasa era
ide munrek pake kanya taya duan residunya dibagi dua. Janji arep buka dunia, sumpah monrek saya rek satu rek satia ngaji nepi kapati. 5 bulan bebarengan rasa cinta ngargahan anggar mimiti arang patebang. Rasa cinta ngargahan keracunan hantu pirang beda. Ayana orang ketiga mun sakira pingering mual erek titik unukku sedih jeng aperi. Janji arep buka dunia, sumpah monrek saya rek satu rek satia ngaji nepi kapati. 5 bulan bebarengan rasa cinta ngargahan anggar mimiti arang patebang. Rasa cinta ngargahan keracunan hantu pirang beda. Ayana orang ketiga mun sakira pingering mual erek titik unukku sedih jeng aperi. Mun sakira pingering mual erek titik unukku sedih jeng aperi.
tapi kacinta kasalira bulet manteng teu aya duana tos tepi abdi lalayaran ngambah sagarang cinta tapi can mendagang darmagana cinta nusa jati akhirna duki ka tujuan di darmaga cinta na cinta salira abdi berlabuh samina najan anjeun sanes cinta dugaran tapi kan cinta sisana bandingkeunana cinta kasalira bulet manteng teu aya duana tos tepi abdi lalayaran ngambah sagarang cinta tapi can mendagang darmagana cinta nusa jati cinta salira abdi berlabuh samina najan anjeun sanes cinta dugaran tapi kan cinta sisana bandingkeunana abdi lalayaran ngambah sagarang cinta tapi can mendagang darmagana cinta nusa jati akhirna duki ka tujuan di darmaga cinta na cinta salira abdi berlabuh samina najan anjeun sanes cinta dugaran tapi kan cinta sisana bandingkeunana
anjeun nangkepakeun hisil isuk dewasa pikeun ngedalkeun rek megatkeun kanyaah anjeun. Rumasa diri teh dosa ngahyanat ka salira kabengkeut bukan nyataan diri teu bisa kumaha. Rumasa diri teh dosa ngahyanat ka salira kabengkeut bukan nyataan diri teu bisa kumaha. Memang sedih
Situ Cisanti nu jadi ciri tuh situ saguling anu mawa eli